Untung. Erek udag kurang ajar. Ayo dawala. Tetiasa gelut. Diajar Semar. Dawa anu bisa ti jero beuteung. Sabab naon? Bu. Di dunia ieu teh mabuk. Kadenge teu. Kadenge teraskeun Cep. Mabuk. Tah kitu kekeng Semar. Nah kira wa jangan pakai itu. Pika-pika geuleuheun gitu. Nah kolot ke Swadi. Ampun. Tujuan kepegang wa mikir. Ilmu naon teh pake ngabanting teh. Ya meni daya karaosna. Ajian kaula eta nu disebut kilat bajra. Oh, kilat bajra. Kilat bajra. Ya. Sok. Lawan aku sepi angin ini. Dul pamilis. Oh, kudul. Ajian naon? Dul pamilis. Oh, juga teh dul sumang. Montok kemana karep sia? Wa mah eta. Serius ya aing. Urang make teungeut ti kajauhan. Sak. Kilat bajra. Udang wa. Udang. Dul pamilis. Kilat bajra. Dul pamilis. Wah, Ayak itu. Ayak itu. Bapak kita Ya. hidup Babe. Tengah tikadeukeut. Hidup Babe. Wah, be, hidup. Ayak itu Bapak urang. Aya kalewihan Bapak. Luar biasa euy. Ayeuna urang pertikeun supaya batur sarieun. Sarieun, yang benar akan keturunan Semar. Dewek Semar make ajian dul sumang. Dul pamilis. Ayo silaing kilat bajra. Silaing kadewek teh. Siot kilat bajra. Tah saya Curalit. Kemal deui ku Haji Abdullah. Dewek ka silaing dul pamilis. Tah silaing mancing leuwih ti kitu. Geger apa kanana? Ayeuna. Naon teh duduk pak euy. Cing sopan silaing ngadupak dewek leumpang teh kapan lega jalan teh? Oh, jangan nu ngajakeun. Naon teh? Jangan gara-gara. Naon teh? Kadupak? Heeh. Atuh napi kadupak sakitu hampura we tuh euy. Nya aya hampura mah teu naon. Atuh moal cios panginten. Oh, kudu dituluskeun. La ilaha illallah. Kilat bajra. Sok, saya dul pemilis. Kilat bajra. Ya. Dah, silaing mah leuwih ti kitu. Leuwih sebab yo. Kilat bajra. Sakali ewang. Kilat bajra. Sakali ewang yi. Kilat bajra. Dul pemilis. Dul pamilis. Nah, Kuring tengah goler. La ilaha illallah. benar cerita malamat lo. Balikan deh atuh. Kaburu beak pakaian hiji mah. Pakai lalundugan. Ji. Saya pisan tangerakeun aing teh. Dul pamilis. Sing karurunyung teh mah uka-uka teh. Naon awak ke Suraseri lurat Menang proyek. menang proyek naon Jadi pembunuh bayaran. lumayan gede teh mah Dek ngaran nyawa anu ngaran Arjaun. Arjuna meureun
Yudhistihul Yudhistira daai Brata Senok mah geus paeh Bratasena mah parantos kudunungan salira kula kantuna kuring nakula jeung sadedeh sadewa hihi jeung Gatot Subroto Gatot Subroto Gatot Kaca jeung Abdi Gelo Abimanyu maksudnya ayi jeung Semprot Semar maksudnya jeung Astra Jingjing Astra Jingga maksudnya ayi jeung Dawelu aing ngomong teh bet ieu wae atuh letah teh bet kacidat teuing Dawelu salah wae eta teh mejaan atunya bener ting sahadeun padahal Dawala mun urang mah kan teu inget mejaan nya mun urang oge Batakor Kresna Batagor Batara Kresna Batagor dah eta Batara Kremes Kremes aing mah padahal nu leresna mah Kresna eta perilaku teh apa salira ge dina koran wilujeng tepang we ka pamirsa TPI warga TPI sadaya ya warga TPI tonton tiap malam minggu wayang golek penggemar Indonesia sa Indonesia nepangan nu di mana-mana betul Arca Manik Mokomota tuh nya ya wah di mana-mana itu wilujeng nonton kalayan sing paranyang Yosua Alageung Mili amin Rang Jono wow urang jono kena ronton anu didalangan ku Asep Sunan Gunung Jati padahal Asep Sumarno Asap suruh bener atuh Diwir teh loh dibalik ge hunai sok inget-inget lana nu bener atuh puguh ieu teh nya eta gunang Asep Sunan Gunung Rugrug aduh ampun Sunandar maksudna atuh Sunanar panjangna teh naon Sunanar Sunaria sok benerkeun kayaknya anu disinenan ku cucut aduh ampun padahal nong-nong teh Cucu Setiawati jeung Dedeh Era Parada ampun Dedeh Erawati nah atuh lentah teh nya kacidat teuing teh jeung Neni Hayam Buruh Neni Hayati ada pikiran benar aing ese bolok jeung tukang alokna Dedi Rosikin kapina-pina teuing padahal Dedi Rotit bakar dikenangan ku Berko aduh ampun Berlin maksud teh nah atuh nang Berlin gitu sabab ieu kesenian wayang golek teh parantos ngajadi tradisional di negara intisari Indonesia maksud teh tukang gongna ge cecewok tukang goongna cecewok ampun Cece Basuni digambangan ku Mang Osip anakmu ayo tong seurting heureuy ayi bae ya
Serangan ku Superman. Ulah seueur teuing seseukeutan itu geuning seserian mah. Seserian. Alah, Budak, ayaku capek. budak di bawa wae atuh. Aya proyek anak hayang memilu. Bikin kailungna atuh. Ampun. Kailungna ka mana atuh salih? Aduh. Apa-apa teh gadegungkeun mah. Sia teh gadegungkeun kaing. Kain tempelak. Doraka. Bah. Naon? Budak kene. Ade ka mana, Bah? Hah? Apaan? Dek ngala jelema Kemenang bayaran. engke menang bayaran dek ngala nyawa anu ngaran Yudhistira Arjaun jeung Nakula salawek Sana Pak. Iraha bah, kayak ayeuna pandek ini Kayak panuja hayang jeung. ay maraban anak ulah ladang haram. why Aduh, bayu. Lain wae. Doraka ceceba sarua jeung diracun anak teh. Sajang di baruang gitu. Eleh kubu. Lamun ayeuna kolot maraban anak ladang haram. Engke teh anak teh bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Engke teh wong tua gawe wiwitan, wong akeh pada keling. wong tua gawe wiwitan wong enom dharma lakoni Tah eta Halus. sing saha kolot anu nyieun kagorengan anak incuna garelis teh. Anak incuna bakal silakan. Halus. Budak soleh. Bubon. Sing saha kolot anu nyieun kahadean, Bah. naon Hayang motor, Bah. hah Hayang motor. ih nah sia teh teu kabuli baju-baju acan hayang motor Alah, aduh, balak, Bah. naon Hayang motor. kudu boga SIM heula Si Hayang budak. motor, apa? leuh babrek duit di mana Kedai. Aduh, hayang motor, Bah. Hayang motor gilidit, Bah. ngiridit Alah, Bah. aduh kumaha ieu teh nya Aduh, Bah. naon sia teh Apa tidak tadi ujang bebeja hayang motor? oh hayang modal gitu teh ai dedengnya siap yang ngiridit Jeletit, apa betul? ngan palang siang Pak abdi teh ngimpi penting tadi naon jang ngimpi juragan Bima Naon. digebrus ka sumur Liwan. sumur teh nol Sumur teh. Nah, sumur teh. ayeuna ka taliti mate ku dua leungeun 55 550 bisa jadi euy sabaraha mudah-mudahan biji 2 hiji Aduh. teu nyambung ceuk beja mah cenah lamun hayang nomor mah dina tongong bapak kudu dikerok bangkong Bangkong. Lain bapak di kerok. sararangke teh awak teh Tuh, keanginan wae. boga puguh da aing teh pamidangan cing sia teh kana geuring teh kabida-bida cing nya nu kasidat sangkeul maleungeun belah kene ye waduh tobat eta kalanjut Eta kana maslaka jalu. Awas kana gololog ge. ieu teh heureui kieu teh geus tiba heula aing teh tapi sugane payu kene Eta ku bisa ngejatkeun anak.
intip urang intip dalam penggela tarik cilaka ku pamola sorangan gitu ingat Apa simut kana hulu teh kan? untung disebut mun apaleun dengan akang mungkin gebron dino kieu teh mau lahireun akalon segitu gede amat bener sama kita bahasa coba sih teman ada Ai. Naon teh? Ai. Naon dengan sia teh teh? puas eta sakcale eta carekeun bae Nepi ka teh daek ngajedog sia. sakitu renungan Masak naon lamun ngajedog? jedog kudu ngadaguan amek wae Gak ada gua nama kaing. Bah! herakeun ka kolot geus amek kitu mah tingalikeun sok ngomong Kabina-bina teuing sia teh? meuli makan wae Aing teh geus syarat di bawah teh dulu. oi Ngesekang. Hei, lu. Punten. Bapak sekalian Kabina-bina teuing. Naon sia tuh ya? Ucuk saha? Untuk ini mana kudu polotot lah oh nah si eta wah pamawana teh Kapangi ada bawa ya teuing sia. sarwana benar Karek geerek abdi mah ah. wah sauluan wah gitu masalah Siga teh geus ngaliuk. Aduh, ampun tak kitu heureuy jeung jelema ngageblek teh. Nah, urukan keseret ingkah.
hati istri Abe tenang aing kieu mah. tenang eta wae siakan wae Kasopono kasopanang Sono monok sono anyang pate pamisan Umapa payungan nana Bahan ulungan nana Pinggiran dina dina balik Di siliran girang sae Kikintiran kikintiran Di pikiran di pikiran Kikintiran dina lewi Di pikiran asa ngimpi ari kapangi juga nu heueuh Rana barem rana hidup Bagi habal bagi minum Cipelang cipangayaman ai dileret tidak Rek mulang ka memelangan Kain-ain daun-daun awi Lain-lain bangga diri Kasopono kaso panjang Najan sono najan hemat Juga tetegenah jang. Aduh. Nepi ka sarwana kieu. Alah. ke bawah Hiburan aya tuh. Eling ka Purwadumadi Purwani urang agadi Jadi bangsa nu merdeka Perjuangan sajati Ya, naon moal kaul? Kepret siapa ini? Iya. Naon? Eta milih langkung teuing ulah seueur teuing seuri teh. Pagehan batur. Kepret siapa ini? kalah Ganggu ka di matan batur ditakis ku abdi. Ayo teh nu gelo naon? Kawas nu teu jejeg. Punyuk sia. Ngaran teh Arjuna. Adina Bima laras. Aya ta? Ieu pawongan kaula ngaranna Semar. Semar Banar Nangka. Keur budak nama Arif teh. Kieu aneh euy. Mung tos rada gede ku osid. Hari ieu saya abdi Primus. Saha? Primus. Primus sakereut. Hari itu di tukang. Abdi, iya. Sophia Lacuba. Waduh, kata Sophia Lacuba nepi ka orang ngonyol gitu. Sophia Lacuba. Punten cabok siapa ini? Punten. Arjuna ngaran? Salah. Upami laras salira ti astina kaula teh bade naroskeun. Naon? Nah aya pun lanceuk ka itu anu kakasih Bima.
Lanceuk anjeun anu ngaran Bima sampun masing pati nebak kaning perlaya kuleungeun kaula ha ayeuna geus jadi arca ngerti urang ngajar penggawa ieu nu diarah wae bener anjeun geus mateni Kakang Bima teu salah sok sing harapan Arjuna doh cilaka ribut yeuh kurang pada oko begalan pati jeung anu ngaran Arjuna sajajarkeun nasib kaula jeung lanceuk kaula lamun ieu teh mah tega lara tega pati tega tilu lega coba maju sia untung erek budak gitu kurang ajar ayo dawala silakan ya laras wah geus rupa-rupa kajadian ayana sumohon atuh kakali angker alah cos mun urang malurat leret ai lempang teh agan untung Allah Gusti nuhun gan selamat bagja teuing nuhun atuh selamat mah kan waduh yoyo satria Karaglakeun di mana teh Karaglakeun mana cerita ka jeruk maneh gening ti bebeut sarua dialungkeun abdi teh naek ka luhur bade nembak ti luhur pek ti bebeut dibelaan ka bebeutkeun maneh hayang jiga nya gening mawa nu kitu sumuhun lah halus ieu teh tiasa diangge tarompet bisa oge pake tiasa diangge pangese terbab maaf kabula ka bale teh mah cing ngadengekeun tarompetna geura bisa kabula ka bale teh yun lagu naon kan soke kumaha maneh aduh bisa geunaheun cepot turun ka jor Suryati ada di ya kan saya tong dituluykeun ka alus pisan ngan ulah dituluy pergi bilih ka ituna petak seulangen matak seulangen sepi ngarbab tiasa aduh cek pecakan bener dadangukeun bagas pecakan surupkeun heula surupkeun kopinya ya awatna bisi kenor lagu naon kan lagu naon atuh kumaha maneh genul kreasi lain genul kaula ge tara ngadenge da lain genul jadi pinter agan begitu mah ada gunungan apa ulah kayang melipis pot napis pot ngemplang caina ulah hayang da kasih cepot si cepot
pot ngacai celing. Healing jadi. Lah. Singa tong gara ragu we kain teh. Aing teh hirup teh loba gagal, loba diganggu ku teh. Oh moal na mapek. Cing. Doakeun aya mah. Cing, tong cara recok. Alah. Tong diganggu we sok gararaga. Alah, tong digararang gue sok gararaga geuning ah. Emak we. Sapira sia udang Tapi ka pondok umur. teu sapiki teu sapira Kapira. aduh hebat kitu teh makannya euy teh makan dewek hebatnya Percaya kakak. baru kada la ilaha Gad, now teh makan abdi hebat, tingali panah nan usaha, nu abdi nya tingali heula. Panu maneh mah jabring, Beda, pada akam jeung datos dipurun. dulu kan malucir. Cabut coba lamun bener-bener nu maneh. Oh. Tuh, mau bisa pada lulungan maleur. Da lucir lulungan mah. Oh. Jangan ada kemet, Oh, gitu. air langan, panah langan. Salawak, salawak ya Pak. Halo. Ya panah nanya nu gablegna kageuleun geus ya. Nah janjikan tunara kasayan muamoka Masih bikin panyata pilari hidup pangeran sangka pinangi kabar yang kawaluyan kamu yang kawaluyan Ngajar ke jiwa wakil ini.
Aduh, jiwa sadayana Gusti. Jadi para rae. Nuhun Gusti, aduh, udah kumaha atuh abdi yeuh. Sadaya-daya kula. Naon? Puntena jadi kakawinan di puyuh. Baiklah, nah ini. Kan bae batuh. Syuhun bulan Gusti. Aduh, ampun dulu-dulu abdi bulan Gusti menipa bala taklir pinang hurang malulu. Bubar katawuran Gusti hebat Arjuna dina mentangkeun panahna. Aduh teu aya nu misleuk. Hebat teu lempeng pisan ngana tikoro-tikoro dulu-dulu abdi. Anu dina waktu sayeuna para malung kasuruh ningali nu di pabrik hapunten anu ditenda sadayana para mati di badan juri perlayar beda dalaga guru beda tempur ku kituna sadaya hapunten dina sagala pihak kalepatan ageng sementara lain ku kituna yesi abdi sadayana dina waktu sayeuna sia perkawis dua perkawis tilu perkawis geus sia goblok bener sia atuh ku kituna sadaya daya tulung alah rag-rag ini nyangsang ni tangga sukun totogen Aden alah aya Bang Bara tobatkan cuman ya ditulungannya nyebut Bang Bara sia dan kasih datang ka dunungan tolong Gusti geuningan juragan anu malah aya kejadian naon maneh? Heh? La ilaha illallah. Mana wite? Duh, nuhun agadah. Tobat. Si horeng giningan dasar guru pajak umur mun abdi. oh di mana we gini Nuhun agad. Kejadian naon? Kan nguningakeun tuang Rama kulan ka Astina nyalira. Sa tuang Rama Juragan Bima suruh petuang paman lulusan tuang Kangjeng Rama ka Astina nyalira tuang Rama ka Astina nyalira disusul ku tuang Rama paman disusul deh ku abdi tuang Pawongan garisan taruang disusul deh ku abdi Tacaneda kayak bareng bot barang cara kota barang kayak di market kayak gitu nah atuh di jalan agan iya pernah sarang urang Astina anyar jalmina teh ngaranna teh Jara Sabda samohon beureum beungeutna teh wah borom rata-rata dan beureum beungeut mah gede amek sudah amak jeung goreng patut jahat deui ongko calonos ongko gemul ongko tuh kalapa biji itu cungap henteu teu beukeun kalapa mah kecang jeung anu beureum beungeut mah rata-rata naon ceulina ngucur susut tapi da si susut teh geanger bau da moal cek aing kita tadi oge kitu kulan sarang balad-baladna untung sayap baladna mari tema kurunungan ayeuna nasib dunungan itu sarang tuang Rama teh maot saha tuang Rama di Astina tak eta jelema di mana ini jelemana paling itu sabar we dewek mah pang sabarna hirup di kumaha teh cicingeh kudu jadi adi ulah mungkin carana ini eta mun urang mah batur dunungan geus init mun urang mah init buru-buru nah cari silai kabina-bina teuing alah goblok sia tolongan kabina kumamun silaka kumamun akan buaya gedeug kuara akang kayaknya aki-aki mun urang melawan mun urang mah urang uluh agan nuhun sawang suna mah lawan tiasa gelut diajar wah eta urang
kita tah. Nah, wakil lurah teret. Nuhun agan. Aduh, eta wakil lurah. Upami teu aya agan. Lapur wate. Aduh, Teh. kajenting kolot. Neraka, kita salgunan. Iya nun, ai di tenggelan telawan Semar Banar Nangka. Kolot, teh. Tetiasa gelut. Diajar Semar. Dawa anu bisa teh jero beuteung. Sabab naon bu di dunia ieu teh Mabuk. Kadenge mabuk, cek. Wak. kadenge teraskeun Cep. Mabuk. Tah itu Kakang Semar. Nah, kira Wak, jangan Da begitu Wak. pika-pika geuleuheun kitu. Nah, kolot geus wani. Ampun, ampun. Tujuan teu begang Wak pemikiran budak itu. Aya kitu, Teu aya kitu. Bapak kita Ya, hidup Babe. dengan tika deukeut. Hidup, Babe. Wah, Be, hidup. Aya kitu Bapak urang. Heuh. Aya kalebihan Bapak. Luar biasa euy. Ayeuna urang pertikeun supaya batur sarieun. Sarieun, yang benar akan keturunan Semar. Dewek Semar make ajian Dul Sumang, Dul pamilih, ayo Dul pamilih. Silaing kilat bajra. Silaing kadewek teh siot kilat bajra. Tah saya Curalit. Kemal deui ku Haji Abdullah. Dewek ka Silaing Dul pamilih. Tah Silaing mancing leuwih ti kitu. Geugara pakanana. Ayeuna heudak kudu puguh masalahna atuh. Masalahna mah Silaing kadupak ngambek. Pak we atawa kadajak inum suku. Kuring kadupak diambek itu heuh. Cing jiga teh. Abi batur sarieun. Naon teh duduk pak euy. Cing sopan Silaing ngadupak dewek leumpang teh kapan lega jalan teh. Oh, jangan nu ngajakeun. Naon teh? Jangan gara-gara. Naon teh? Kadupak? Heeh. Atuh pir kadupak sakitu hampura we tuh heuh. Nya aya hampura mah teu naon. Atuh moal cios panginten. Oh, kudu dituluskeun. La ilaha illallah. Tidak ada pasien. Teu bisa dibawa acting sia mah. Palingan sutradara ngambek sia. Bisa dibawa jadi mana? Supaya pas we kumacarana. Heeh, anu bieu we tuluykeun. Heeh, moal aing mah ngahampura. Ulah kitu jelema bejang. Ulah kitu jang. Sieun teh geus gede. Teu ngeunah aing. Wani sia gelut jeung aing. Oh. Jadi sieun teh ngajak gelut. Kalah, Huh? Mat. Lain antepeun tuh. Oh, lain antepeun atuh. Gede atuh ka wani teh tah. Aing boga ajian. Kulat. Lain kulat, kilat bajra. Nah, musuhnya hon kan ajian kuring. Oh, bade ngake ajian naon aji teh? Heh? Balikan Kilat dulu. bajra. Sok, saya Dul pemilih. Kilat bajra. Ya. Dah, Silaing mah leuwih ti kitu. Leuwih sebab yo. Kilat bajra. Sakali ewang. Kilat bajra. Sakali ewang yi. Kilat bajra. Dul pemilih. Dul pemilih. Nah, Ha kuring teh ngagoler. La ilaha illallah. benar kita melamat kok. Ha balikan deui atuh. Kaburo beak pakaian hiji mah. Pakai lalungan. Yi. Saya pisan tangerakeun aing teh. Dul pemilih. Becus aing oge.
aing sia. Eueuh nanaonan sia eueuh. Babila-bila teh mundur. Karena turuykeun hampura euy, trabel aya nu gelo heula sagedeung. Utang patit dibayar patih, hutang urang dibayar. Sadaja. Ya. Naon di teh adon ribut jeung jelema? Aya naon? Aya naon di teh? Ieu dina riungan aya pagedrung. Dina riungan aya pagedrung. Pagedrung naon? Rombongan kinu jeung kaleng. Rombongan kinu jeung kaleng naon? Ari pagi teh kawas kucing jeung jalan. Terus kahayang dirinya mah kira-kira buangan itu setuju cari jalan keluar cari solusinya oh tidak semua naon bete yang ditarik udah gelut hanya gelo berbudak aja tuh jaga garot mbak awal ngurus ya budak ini tahun di kukuring naon pasolanana ini ngeletak kesalahan jadi ayah di dalam kesalahan teh di jelema dalangna teh provokatorna teh oh saha lain hahaha saha bab bijakeun kuring maraya teh wasaja ditakenana engkau makanya teh mah siapa we da ieu zaman transparan memang begitu gawangan kuring musian sia naon sia aya tuntutan ku isarah we nya da ieu mengerti masuk apa karena isarah ku isarah kumaha di mana daun kaliwat dalangna teh di ciduhan na mokot neuteung rek kecur dina punu kecur dina punu maksudna mah eta kene geuning ada di tahun ti kukuring ya da tak pake salah teh geuning teh jauh ya kira-kira sa ya dia ngamuk di jelema teh anya nu erang samping gini dibengkeutkeun luhureun pinareup ibu bari jeung galing muntang bari jeung kabasyahan meulit ning kana beuheung ai seuri geuning meuni kempot pipina teh eta budak diala-ala poeng ti baheula kalah dikawin ku insinyur Payo aing heureuy oge geus harele budak ngora ayeuna mah kudu ngagerung-gerung motor jeung mobil aing nempo aing datang mah kalah di jebengan kopi
pelek ku pelek Jepang aing ku kitu teh mah dewek oge mawas diri da aya jodoh ngamureun dewek oge goreng patut tapi itu sepang aja kak kena awewe dulu salakina goreng patut lain asa cangcaya aing mana eta awewe teh bogoheun atawa karena duit gitu aing jeung pegek jeung sabutut buuk beak pamajikanna geulis asa manglemarkeun nah itu ka dewek gitu aing dewek ngeunteug geuning leuwih goreng patut tibatan ngomongkeun ku dewek tadi dia euy sing sadar hirup teh ayeuna dewek hidup di alam dunia kadenge cekolot ieu oge cenah sia teh moal lila saliwat tingali waktu langgeng gara ujug-ujug ku sia kade dina langgeng eta teh bisi langgeng dina panyiksana kalau urang ayeuna bohong kana pambalikan linglung di alam dunia kan di akhirat kan bakal linglung pasti lumata kulukanya open ke alamat nanti kiwari hidup terus diberi alamat di bawah lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un alamat kalau tepat ayo ngomong apa bari dan tidak pelaksanaan anak nomor linglung itu syabab kabedol teuing ku pangaruh dunya sedangkan dunya teh panas akhirnya lu ngulang-ulang linglung jadi linglung piraku deui atuh dina zaman kiwari kitu salaki lain da bohongan diri urang sedek diajar tilawang nina kajalan sanes deui saha kijamanana nu daek kagereng roda sedangkeun kabeh oge kagareweng teh roda alam kumaha cirina jelema ayeuna kagencet ku ekonomi itu salah lain sangsara balang satega ngajual diri tuh nya loba nu garulisme loba di alun-alun aduh halus lamun ada cantung geus soal ngajadieun kuatit udrat pipi kempot lanjang cangkeng ceking awak lus geulis deui jeung bageur ngajak es asal dibayar kira-kira nadae kanu kitu sia lamun dijieun pamajikan nu kitu ditinggalkeun teh usaha ku dewek marana teh milu usaha dagang daging atah na'udzubillah summa na'udzubillah urang aya ngawayang pamajikan di wayangan batur urang ngawayang golek pamajikan ambak dewek lamun kitu henteu nah kapan kitu nah urusanana mana gitu gede sukaeun ka dewek ulah disiksa karunya ada anak batur anteur ka indung bapana cenah heuh kasarana deh oh itu heuh anteur teh ulah jadi musuh ulah digoreng atuh sugan boga salaki kalau sejen mah manehna teh bagus doakeun ku urang mun teh mah kejadian model kitu ayeuna panayagan balikna beul panayagan pamajikanna keur dikeukepan batur bray pantau dibuka pamajikan keur ngungku atau diringkukan batur ulah dikade ulah dikukumaha bray pantau tungwane sanyaringan teh lain
geus nyarari ka dieu kitu jalur kade bisik kena ka batur kena ka akang mah teu nanaon nyai mun ka akang teh geus dibogo kawin heula ku akang dek diserahkeun heula ai bogo mah kitu bagja eta macet lamun geus kitu kan dewek meureun teu kuat kitu pangna deweknya nyoren bedog meureun lain ada mulai jelema gitu hade ada orang-orang ka hade teh dewek oge nu ngomongna teu kuat gitu tak aya panayagan anu geus kitu teh nyaeta asepana naon sababna da pamajikanana saja bati goreng patut teh geuring aduh ampun diringkukan ku kucing kalau ibarat onaman lucu ya itu ge aya batu mah jeung sia manteu goblok pisan di Perum Egar mana itu desa Egar mana Citanjung Cicalengka Bandung Kopana Bapak Fahruli Munar sareng Ibu Nining dina raraga nyepitan putrana CPB Munar cenah palai dipanghiburkeun ku akang saparakan cati rombongan diri harja tilu ayeuna hideung ieu parantos laksana mangepot diri harja tilu ngalaksanakeun kapalai ulah ditagih ku wargi ulah dipentak ku baraya kurang pungkas ku raja pamunah dina wengi ieu kantun mulus bangus gembleng katus saramat ulah jadi tunggu sirung cakang supan dan terkaitan anu awon sing jadi sirung teh anu baris manfaat dunya dan akhirat bae amin amin tuh ibadah gitu cu ibadah nya naon ibadahna nu mayarna nu kagungan maksad anu menikmati loba jadi bebas ditongkon ku sadayana jadi ngawalatrakeun paningali jeung pangganggu secara langsung di Bapak Haja teh ikut eta bukakeun lapangan kerja dina penting ieu sabaraha urang buka bati dagang dina kupat tahu dina bandrek aso martabak tuh nya itu sabaraha urang deui anu penting ieu amplop jodoh bebas saja jodohna tilu jam oge eta mah urusanana itu panayagan Sinen berenang isuk-isuk nampi gaji RTT tangga diantarkan ke imah bisa dibangkengnya asal jauh lah udah jauh dia wayahnya kayak nama diantar duit dan BAKB udah tidur aja saya tak sudah pamu dan uki cuci kurang jongor terus duitnya dari bikin KB kali nungguda tubuh gue ya kepake beli sabun gede-gede itu itu tak inohong terarapang jadi Pamakmun Taib Pak Ujang Rohimat Pak Ruhama Teh Iis Bapak Letkol CPM Rahim alhamdulillah Pak RW Teguh Yudana Pak Roni Pak Ramlan Pak Romli Pak Muhtar Ibu Imas Maria Ibu Imas Mintarsi aduh ampun teuing disangka tepang dina wengi sang Saddam Hussein jauh-jauh je urang Cikasungka mah urang Tanjung Laya urang Cidulumpang
Cianjur jeung urang Cikuya urang balik isu urang sararea alhamdulillah dina meuli kagunduran madu kaurugan menyan putih nyaeta dulur-dulur akang waktu akang di Perancis pangeus 3 kali di Perancis teh ayeuna dararatan nyusul ka dieu hayangnya holmur dewe nya tuh elek Philip Morgan nya bonjour selamat malam bahasa Perancis teh nya dari mega sore Philippe, sorry, je ne sais pas encore parler français. Tu parles bien français. Yeah. Comment ça va? Et toi? Comment ça va? Ça va? Ça va. Non, ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Ouais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Asladina. Et toi? Je m'appelle Asep. Philippe, goblok ini sini. Capek siapa yang garong? Main dekat dia semua yang garong. Aduh. Aduh. Philip, please, nantu. Tuh dengan dia tak sih kayak ya, bisa tergaduh karena dia pilih aja pusing pilih karena can you speak Indonesian? Sedikit. Sedikit, ya, thank you. Terus bawa pemajikan sih ada. Selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. You right here? Yes. Yes. Oh, gimana keadaan di Perancis sekarang? Tidak ikut-ikutan ikut perang ke Irak? No. Good. Jangan sampai seperti W. Bush. No, ya. No, ya, good. No perang, no. No. Ya. No, ini perang itu bahasa Inggris saya kejar. No. Thank you, Philip. Thank you. Yeah. Please sit down. Yeah. And one again. Dari Miko. Mr. Stephen. Salut mon amour. Please, nantu. Ayo, bonjour. Bonsoir, Chapelle. Ya, comment ça va? Baik. Ya, baik-baik saja ya. Can you shout? One song? Yes. nyanyi Prancis. Nyanyi Francis. Shout. Push. You can. Yeah, that's right. Ya, silakan. Gaduh. Tapi tepakna. Dans une vieille caisse en bois qui vient de Samoa, je vais faire un fromage. Après quoi je trouverai une fille aimée qui partout me suivra. Riche de tout cet argent brillant sur l'océan, nous irons. Nous laisserons la grande boîte rêver dans les étoiles. Tout du monde, dans le ciel, la route est longue. La forêt de tout le monde, dans le ciel, la route est longue. La forêt de tout le monde. Nous irons dans les pays où l'on est riche et dans les galions. Attendre les grands enfants qui ont le seul couchant des rêves d'évasion. Et nous irons dans ces îles où peut parler de filles et d'amour.
kalau bulan bisa ngomong itu aja dalam unsi lain ngerti karena hati lebih ngomong cek hati lebih nyanyi itu pun ada kan silen siluleng teh goreng patut bulan monyet horor odok modok Thank you, merci beaucoup. Bahasa Perancis main nuhun dan merci. Merci beaucoup. Ay buku terbanyak. Terima kasih banyak. Lumayan ke ayam mobil merek merci itu terima kasih ngaliwan. Bonjour, bonjour teh selamat siang, selamat pagi. Jadi itu mah kan sekali we. Beda jeung Inggris pan. Good afternoon, good night, banyak. Di Inggris di Perancis mah dua we berang penting. Namun ti urang teh ka sore oge bapak kitu bonjour. Lamun bonjour. Lamun warta teh kerot. Iya, lamun selamat pagi warta. Lamun selamat pagi warta teh bujur kerot. Serius ya bapak kalau mengerti mulai ada anak sudah wala ada deh tak hirup ke sarua konyol. Thank you Philip, thank you Stephen. Iya nah sekarang apa dans tradisional Sundanese pencaksilat. You want to see? Yes. Ya. Urang ngaduhunkeun heula ka Bapak Camat liwat stafna, Bapak Pelui Kebudayaan, Bapak Dandrami, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT. Nuhun kuwidina mantena ieu teh sanggejerak di dieu nya. Urang doakeun nu nongton nu ditonton nu hajat murang kali sepitan nu jalan tatanggi nu kawan maksad sing ngarageun milik Parjan Yosua. Amin. Ya, kita itu orang Jawa Barat. Jawa Barat adalah masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi. Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat.
beda polos tomo lah mental lagu polos tomo yuk Suruh pakai kayak gitu nih. udah manuk sawah ini nih
budak gorengnya mah. Hah? Budak goreng. Ulah lompat teuing ngarokok mah. Teu hiji-hiji nya. Kumaha kira-kira bieu kuring jurus teh halus. Ngan lamun dina soal silat lamun nek ngeungeul batur ulah ngangkang ti kajauhan kene. Sarua jeung hayang patong kokot teh. Sarua jeung ngabejaan seperti tadi teuing sia poe ngrok tak ulah. Potong ya. Aya urusan mah dengan harusnya disilat main po. Kalau aya urusan ti dieu we alana. Pake kasimpetan. Contohna mun silih musuh dewek ti dieu alana. Kumaha? Untuk tarik deui atuh da nyeri. Tuh tak gitu. Tahu sih teh. Ulah dikeum deui di mana deuk batur luas di dieu alana. Moal ngajorowok we jelema ti eta. Bunuk laki nu puikeun. Mati saya dieu. Oh jadi kitu kitu ulah ka ciri. Sapertina kitu. Tuluikeun. Oh, lieu deui itu. Saya mau bertahan ke Batur Singawa, saya ini nggak bohongan. Sampurasun. Rampes. Wih Pak, saya ngeliat tambah tuh. Kayak anak muda. Ya, saya minta pelet, boleh nggak bolot? Pilih lihat cek bapak aing dia ini pilih amplop ter diterima. Naon ya? Bapak aing pilih amplop ter diterima. Da teu kudu amplop aing duitna butuh mana? Aing jadi eleh itu. Ya tadi jelur. Amuing ayat tamu ya ayah budak ngora apa meneruskan bapak Semar ayah buat siswi ayah mangalingi den amuing saha aja teh semaka pihak bapak Semar. Waduh aya budak ngora dedeg sampai rupa ade wilujeng sumping teh nuhun mah di abdi ge wilujeng sumping haji nuhun. Wilujeng sumping jalung ngahaturkeun rebunuhun rasa ketika bingahan sepuh ngahaturkeun wilujeng tepang nuhun sadaya ieu teh moal ti Prancis itu bisa jadi da mancung geuning irungna moal si Jidan laras supina ieu bumi na Bapak Semar semua dupi itu punana kita asra jingga anu tukang dawala syahrukan gitu banyak yang disebut bintang Hollywood dupi itu anu pengker
abdi tiraku kapan iya si Agnes teh si Monica Agnes orang monyol iya anu payun kakasina Indul batrana apa-apa atau apa-apa palai di kadek jangan ada belanja pemain upami di persantren ngaran kaula teh Bambang Pawana Aji ieu Cep Aji nuhunna atuh Cep Aji Santoso Bambang Pawana Aji tapi mendapat lalu di mana Allah di kampung padusunan karek kapanasakeun kapungkur bahkan negara ku habis kena turunan monyet dunia mah dah biasa turunan monyet mah pegel jebeng maka ikat kemarin bedog camuk ikat geleuheun sok cocorokot kita karing kempesan syahulunya wayu kita hati udah ada rasa pada hati bro udah hati mau hati di pampalan itu GSC ayam naon jaluk anu mawi kaula mengungkap ka dieu teh bade masantren we kaula teh hoyong gaduh ilmu babagan kamanusiaan nanging aya hiji sepuh anu ngaharewos cenah we upami maneh hayang ilmu bab kamanusiaan ka pangeranan mah wayahna we ka itu katumaritis ka Bapa Samarula Kuda Pawana boga ilmu naon ai Bapak Kuring saur saha tetemu di dieu mah sanes ilmu nu kitu paling-paling melak bawang ya ari ilmu mah naon bae ilmu tacanen cara melak jagong sampai babari jadi kudu dina bujur margi teu susah gemuk sekarang teu susah nyebor atau apa gancang kedua kita jagong dulu kumaha kinten-kintenna kaula tedai artos mangapantun bekeleur kaula di dieu salamina nya salami aya di dieu maksud teh dari mah kitu nya itu baju urang nebeng nebeng dahar ka manehna nebeng hirup jangan ulah kitu cu ulah ngajual ilmu ulah ngelikeun ilmu kanu anjeunna teh cu nya ibade betah kumetah bade dieu mangate teuing ngan upami bade ngalap ilmu naon anu bade diharap teh si abdi dihareupakeun pusat bahan mana ibade di dieu mah sare bapak jeung itu teh kasep itu pol mun mabuhun bae kaekeun mah ya nah eta hesena kalau tadi dipancing ke amok ya akhirnya bapak aing di mana emak ngeuretan bawang di dapur aya budak tetangga nempok palayaan ngarokna teh sebuka jeung yang mulahan bawang teh geuningan mama cara khusyuk kana awak nya panari emok teh paneu teh nyingkap budak teh merong lain merong kana boga semua kana bimbing
Ketempok ku bapak di Serente udah kedeket-deket ini sok jadi cabang jang gitu. Mangga kasep mangga jadi sah kaulah berditampi murid aing ngamuridkeun mamoal napi oge teu ngamuridkeun jaluk upami diajar bareng hayu ulah mah nu geus oge geuning nya baralangon murid ayeuna mah teu cara murid baheula lamun aya peleun atau kalalator di imah teh geuning sugan dae garere teh lamun aya pibatieun dauh nya nelpon oge palai tepang sareng bapak langsung aya pibatieun mah gitu dah jadi ditampi semohon mengetahui dan kurang ngawangun lah gigireun bumi pun bapak gigireun rorompok abdi ngabangun dinya sakamareun mah urang kubilik we ku hateup kinten-kinten waragana sabaraha moal sabaraha cetak 2 miliar oge siapin aku jadi kudu insyaallah 2 miliar kapan insyaallah 4.474 langsung sampai gitu sapat petan mana si ayeuna ngawitan teh terus kek hidup itu tuang ibu tuang rama aja kene kumawi kawa teh jalma pahatulalis lan setuh ati mati inung lapur bapak teh aya dulu itu budak panas ya wayang nah eta geuning-geuning geuning bujang geuning gitu kaula teh gaduh warisan 7 hektar kawasan aya nu nawis miliarannya di bisa dipakai meuli pakaian kawata hoyong we asaan jelema gini kabangkeun ka Syekh ulah tunda di imah melang nya gini-gini kitu teh bari jeung eta sok diancam bangsa mending ditunda di panglaman ai butuh kali nyokot dari ATM di panglaman udah ditutup di Bang Samiun tunda lupit sarana nyerah kartos di mana aya setung ngaliwat tadi dia cokot dina girindingna asupan kartu pijit dari duit nah maksudna itu tadi mah ngabodoh dengan aja teh seri jelema teh serius di bawah heureui kumaha teh sok jarang merentasan tuang kasih udah bapak memperhatikan karena boceng batur teh aing kalau berbatur aing lapar geuning sok pada nawaran sarua kitu di dieu ge nah sia teh rasakeun beuteung batur teh sarua jeung beuteung urang sok lapar eta budaya di urang teh geus leungit teh kitu teh tadi urang mah geuningan rajin nawareun dahar lamun balik orang datang mau ngobrol terus iya tempo we acing teh moal biar ingat tuang heula nawaran ku nawaran pan kamari ini pasea jeung jelema pan mawa sangut dengan salantang ka sawah teh macul aya dek dahar aya nu ngaliwat cing teh kang urang tuang heula asugan moal nah ada sanggup salangkan beak aku jelema eta aing lapur laos sedangkan geus sanggup teh pulen puguh we cek aing teh eta teh bias kana kulit bungu segera ganti aing
warna adio menak cegekan gitu ya. Dipuji mung sama jelema-jelema puji ke batur tara oh nu dialuskeun uah we jeung uah sampai anter hayang ulah kaget ulah kaget aduh sobat gini-gini itu kesepuhan dijajar sokalima guru besar istirahat tuh syarat sekolah itu udah dengan modal aturan rawuh jaga sih saya semua diuk ya menyahu semak aturan rawuh sepuh nama mojel euy hebat euy tetanen di dia kacang panjang nepi ka umur ieu kira ada ngirim kacang panjang ka coba lima peryogi atuh ayeuna we atau ayeuna alah itu turusna heula bikeun terus babukeun iya ya budak muara saya iya kan pun adi nuju skripsi pada nampi gelar itu murang kali aja nuju skripsi pada diwisuda sedap nyokot jurusan naon jurusan Cicalengka nya mung ke karena cekek wih siapa jo nah mimpi kain Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah. Rane hiji lagi. Aduh. Bahasana wanita nyeun. Terus oh teh dulurna Sumanto. Macam mana? Cening ka sohor kemarin ada dahar martabak. Dua dahar martabak apa tuh Sumantri kamu? Iya. Wah itu goreng gendang atau jauhin ngomong. Di mana nih? Bali dicu ngaco jadi dicu bulan. Sahangan yang budak repot itu takasihna teh kelan nanti tadi teh pawana haji ayo bapak ilahi kemana jadi pengkarajan nuju ngasah bedok berenang pilih aja di rumah ngajagor itu kadek terus beda sama saya anak kain lain yang perlu ke bapak si lain kok pulang meja mana di negara astina di waktu sayuna oh di waktu ayuna waktu naon sugaan aya bejana ka dieu oh sumuhun aya anu ngajuru ya ada loba bodong di dieu ngajuru kalau rasan itu abdi geda aneh di kejadian ayeuna teh naon aya domba jalung majuru ya aneh loh oh domba anaknya iya ada itu lagi domba lain mana make ngomong domba jalung di mana ya domba jalung majuru ayah ya
sireum teh kemarin mama kodak sireum mama kodak nya nu baret ye sing ceger kumaha kodak teh panitunan teh iman tuh digemrong sireum goblok lain mama kodak atuh mah digemrong itu teh kodak teh sadar lain mana euy bapak maneh atuh ka abdi heula we maksudna aya naon nepangan bapak Semar lain di negara Astina teh sabenerna dina waktu ayeuna keur katarajang ku krisis multidimensi ekonomi teh stabil politik hukum jeung sajabana nya menang beja selenting angin bawaning kilat bawaning beja tina menang percaya yen bisa nak rakyat jeung sajumlah negara Astina bakal selamat tina mara bahaya tapi di alun-alun Astina teh kudu ngaruang puteuh jelema nu pangkolotna nah iya nu pangkolotna mah cepot pangaing boga bapak bapak aing boga pangkolotna apaan bapak kuring gak boga aki aki kuring ya pun bapak ke Semar sing upami Semar teh mah pangkolotna dah aya bapaan berarti bapaan anu pangkolotna mah nah saha bapak Semar kakasihna nya mimitina D tungtungna A Dedi Rosida sanes saha Dorna goblok lain teu boga anak Semar nah Semar gitu boga bapak Dorna ngaliliun aing sia teh akhirnya nu kitu di bawah omong hayang dicitak sia mah udah aing teh moho kumaha kuat maneh terek dibere harta kekayaan anu loba bapak maneh nu kapenta teh pira oge rek dipenta uteugna pake awak nomor ieu mah otak merek dialah pira ditarok sirah dikeune euy na wadoraka wayahna ieu teh tugas pisan dina aya karjuna manggeus bebeja geus ngontek ka SMS dina zaman wayah oge jeung aya SMS da wayahna ge aya da leto heula goblok karjuna ieu mah ngabogaan HP gitunya kumaha urang ampek we tanya tanggung jawab manehna pada salilana ulah pangit dengan nuntun Raja Wisuna yen pucuk pikiran lawan bae pucuk tai nah mati lagi anak pada masih ada harta gabdi ha berapa miliar samiliar duit Astina lamun dicairkeun di negara Amarta mun jadi duit Amarta kira-kira sabarahanya da gede duit Astina nya kira langkung we panginten kana 800 juta mah sudah mata uangnya gitu mata uang di Amarta mah sarua jeung mata sia sia goblok baik lagi dari lieur di denge-denge gue aja itu jadi pun bapak teh disuhunkeun abdi rek dipasihan duit 800 juta nuhun kan kira-kira na saya nuhun pisan sateasana teh sakampi ku abdi jadi dibikeun Semar lah iperyogi mah sewa ke punya lira mun abdi aya pangabutuh naon
di lemur abdi teh sing dina waktu sana teh seueur beurit kayak naon hubungan teh kayak nyambung kata hubungan kan seueur pisan hama nya ceuk kolot nu beunang dipercaya oh mana sok dukun oh sok kumaha ceuk dukun lamun eta beurit hayang hindar cenah di tengah buruan maneh teh kudu ngaruang uteuk jelema anak panita ngaranna teh Aswatama Aisyah gelok teu ieu mah beja ya ku abdi wantun atuh ceuk paranormal tah kumaha abi ayeuna mah urang saling we lah digaleuh we eta kotak Aswatama teh ku abdi 800 juta duit di mana Aisyah kapan tidinya tadi kadang untuk bapak dibolehkeun kana untuk Aswatama tapi orang tukerkeun utek Semar pinahkeun kana utek Aswatama kana hulu Aswatama tak utek Aswatama dicoplok dek dipinahkeun kana sirah bapak jadi engke salira ka Semar teh anak aplikasi Aswatama bapak jadi lieur aing teh aing nu macam bingung begitu ngomong lieur teh ka mana arahna ya ngomong kurang ajar siang hina goblok raos henteu nyanto da anak aing teu da itu bapak dewe sia teu cing sarwakeun gerak rasakeun ngaji rasa atuh ulah nu meh ajeun panita rubak ibu harta kekayaan ulah ngahampas teuing kan leutik teh kurang ajar sia pantes hari abdi mah kurang ajar oge da jelema kieu lamun dorna teu pantes kurang ajar nya resi nya wiku nya panita da ngiang ngomong mengaemu asiana we lauk buruk pilu mija leuheuh lauk buruk pilu mija bakal hirup kabeh tah eta nu leuwih rusak mah lauk mija milu buruk bisa eta sia balik-balikeun tutung teu dibalikeun nah ini mah da ngarti seutik ada nyamuk aja ngomong aja tadi mah dieu teu kabireung lamun kitu carana eta teh kemang beureum buah buleut nah abdi ge ngarti artina kemang beureum buah buleut teh kemang beureum kana pipasiaeun buah buleut kana beureum sae mah kira-kira nawani lawan aing ya maksakeun ente wani ge abdi wani panco jeung anjeun asa jeung ulah kencana sia teh ngahina ka aing urang paheula-heula we naon naon urang geusian mah urang nimba goblok sia teh atau urang ngarit ya oleh teh eueuh deui carana tewak pananger ya tewak jelema kieu tewak kodaran paksa ayo di luar so di mana anjeun geus teu kuat bejaan kaula hei jauh didinya butuh untuk Semar wani tadi ya makanya wani iya ramai ayat teh jelema teh keur nguriling nangan taling anyat selang nangan lawan saumur hirupna sanyahoon digeti sorangan cobaan grepek dagor silah kapulingis modar yang gepeng siap baik dek dibikeun moal ieu utek Semar bapak daya bapak sia dek dibikeun lamun dibikeun hayangnya urang jago jeung aing ya iwani mah teh naon true aing mah pejan Thank you.